Lancek deh. Pi, Pi. 17-0, Pi. Ngalelewi. Sarwana disiksa iya, antep ke sarwana iya. Nah, iya bersih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sep. Iya ninggal budak dua, aboga adi tekot ka diado we diado dari. Oh, ku aing digaurkeun atuh dia. Lanceukna dibere gaur. Oh. Harwana pi ngomporan ieu lancekna eta. Naon? Tong nyalakeun sia mah kebiasaan. Nah, jadi piraku adi pangleutikna jadi disiksa we terus jadi. Teu disiksa sarwana, si Ican udah disiksa mamineng mah. Oh. Gara robo adi teh. Aduh aja kita pasal yang ayo. Unggal Disiksa, ke mun sakalian tuh celana dulu imah gitu. Antepkeun ku aing ngadukeun kayak antepkeun da si Udin mah da aya nu aya Suhaemi, aya Haji Suhaemi, si Udin mah si Ican eueuh karunya. Bener bapakku. Oh. Oke, Pi. Itu. Tuh aya dulur urang Haji Suhaemi si Udin mah di ieuan ditemakan tuluy. Ai si Ican saha? Eueuh bapakku. Oh, tuh Adil, tuh Waduh, Adil. kata Pi. Siap Pi, nonton tuh bohong, Pi, Adil. bohong, Pi. Aya pa aja sep berebet karek datang tadi. Jadi si Ican Oi. suka leungit. Banyak orang rusak ya Ican. Eta mah nasib maneh. Tuh siapa nggak dicik, koplok. Menang ku tep-tep aing mah eta mah. Jeung ku paus. Oh, pangaruh sia teh bau dengan Asep, polo siapa aing. Asep kerebet. Naon sudah? Nya, oh pangaruh baud mah budak aing si Udin mah. Ai sia saha? Baud. Baut selek jeung warabah gop. Oh, pangaruh. Jadi Coba guys. jadi Yuk. masih anak dua ieu mah urang ieu keun pesantrenkeun ya lah bararang. Aing uang pesantren budak dua mah nu bungsu jeung nu ieu. Heeh. Pak, kahayang mah Pak Adil, Pak. Cik atuh. Pak Haji Suhemi teh nganjang-nganjang Pak tuh ngalolos etik mah Pak. Nah, itu Haji Suhaimi teh kali-kali kasih Ican gitu tong ka Pi. Udin wae. Kalian singa kita ge Pi. Tapi keur TPK Pak eta mah Pak. Ieu mah abi mah hoyong ayeuna Pak. Leungit Nyerang aing mau pangaruh baud. ka rumah abah. Abal-abal sia mah. Oh, nggak si Ican suka lagi soal Ican. Teu muluk-muluk abi mah Pak. Yang ngasaan numpak kapal, can pernah eta numpak kapal abi. Pi, Ah. Pi, Pi. Euy. Si Ican asal di Messi gak ada aku Pak Haji Pi. Sama Aya Pak Haji. Aya harita. Kita ngomongna eta jang damai cenah aing teu nepi ka ayeuna disiksa keneh aing. Sian, kamu namanya wae tuh koplok. Ieu mah hayang ayeuna ieu mah karek bener damai ieu mah. Tahu Pak Haji. Pak Haji dedeyeun si eta mah Pak Haji tong dibere da. Budak panglicikna di antara budak papi iwal ti sieu panglicikna. Ieu teh budak aing kabeh nu lima teh si Ican, si Sanud, si Timo, si Iting, si Udin teh. Itu. Jadi Haji Suhaimi teh kudu adil. Udah kasih Udin wae. Ka Iting. Ka Iting, ka Bilang Ican. kasih iting mah Bapak. Nah, Oh. sirik. Nama ni sirik Ican. Aing sirik hayang. Siapa? Kalau ini sama goblok Ican. Oh, siapa? Teu leungit bager si Bapak eta mah. Ngana mun keur PK aing wae nu disiksana teh. Mana Nya, Pak Haji Haji Suhaimi kerebet? salah. Ah, mere, Haji Suhaimi mana salah. Nyiksa we si Ican, Haji Suhaimi teh. Ari si Udin mah tuluy, aing karunya kalanceukna atuh si Ican. Pi, Sok ampolo ku aing sa bio genep-genep ampolo ku aing. Wani mah setan sia. Aing mah jutaan penonton Atas, ge. dari atas, dari atas. Hah? Iya. Nah, iya atas. bio teh anjing. Sabar. Sabar, Dedi. Sabar. Nyawa aing sia. goblok Ican yang Asia tak goblok. Sabar. Ku aing di ampolo jeung beungeut sia. Bapak. Bapak sabar Bapak. Bapak hiburan Bapak.
Heureuy bapak. Dasar siapa kagungan kabeh siapa. Ya, heureuy ieu mah sadayana. Ti Udin teh budak aing anu bungsu. Bae sia saha? Santai dari santai. Aman Pak Semi abi heureuy. Santai dari santai. Heureuy abi mah. Kan eta mah bener abi minta kapal mah bener. Si anjing. Can, kalau si Iting dah goblok teh. Apa? Oh jadinya nyala ke aing, Udin aing karek datang sia. Ayo ye ke sia goblok. Masya Udin aing mah. Tah ieu ku aing saha kajim luang ieu nu di amplopna ku aing ieu blokir ieu. Santai Dedi. Dah, diblokir sia ku aing anjing. Goblok. Gara-gara Saria Hiburan, guys, hiburan, jadi jadi guys. udat adat heh. Kunyuk Ican. Naon? Udin. Setong pas sewa tuh tong apa diadu terus. Ya eta mah hayang. Si Ican aku goreng wae ta, si Ican aku goreng wae ta. Mau lepas dia bapak. Pi hujan di Bandung pi. Nondin, Hujan. geus raat din. Bapak. Bukan ayam manuk nganggur bapak abi hayang kukat kukut. Si Udin teh kanangan. Geus pantes. Anjing tibatan disada kalah modal unggul. Apa Peda, ya? peda iya si Udin menangan tuluy si Ican elehan. Disenep ku aing teh kudu ngagaur. Heeh, atuh udah disiksa wae si Ican teh ku Suhaemi. Terus Oh. Kakak nu salah mah Haji Suhaemi, kunaon ka Udin wae. jika nama Dedi mun teu ka Udin, si Udin bubuk bebeakan Dedi. Ah mending kaya deh kitu. Da si Udin mah teu calem geus bubuk. Umur parab ah. Adil pi aman pi. Pi, si Ican nantang wae ka Pak Haji Saimi pi, nantang wae. Sok bebersih lah beungeutna ieu mah. Siap pi. Kuda mah ulin. Ya. Anjing kompor wae sia mah. Sia goblok tu nating. Naon sia anjing. Soy air ka bongkar ka si Cara Ican. Roblox seduaan mah anjing. Nah, jeung gara Roblox. Diadu Can. pun bisa mah buntungkeun tah beheung, kitu we calana. Teu bisa dahar. Can. Ceuli. Naon? Dah kena aing ngomong. Sok, dengekeun. Sia anjing osok comel goblok. Aing comel naon? Betalung di sia goblok. Mere kieu tuluy jeung aing. Kapai anjing jeung aing sok deur. Astagfirullah. Kakak, ternyata adikmu yang tidak ingin berdamai. Goblok anjing. Cara Roblox ya mah. Sia naik nama aja aing Ican. Kudu kumaha? Tambah aing anjing. Goblok anjing. Aing. Ya Allah. Halo Bang Rian. Gitu kali nyari duit. Kok hancur gitu Glen? Minimal hancur dari Allah. Ya keren. Kalau kayak gitu kan bikin malu diri sendiri. Iya. Kalau dikasih sama Allah, Kalau dikasih Allah kan bersyukur. kalau dikasih Allah masih mending. Ini hancur. Iya. Buat sendiri. Enggak, Le. Itu sudah hancur, tambah hancur, Le. Dah. Tubuh, Pak. Minimal muka lonyot lah bos. Udin. Ya, Udin. Kau ibaratkan udah custom yang rusak, kau tambah lagi rusak, Le. Yang mana? Ada hiburan malam ini? Lagu Nggak ada. Kenapa mau lari, Iting?
Enggak. Ancur ya, nunggu Udin kuat dulu. Kayak belerang. Widin dibilang muka kayak belerang, Din. Dia anjing tuyul. Astagfirullah. Kelapa sawit. Tuyul. Ayo, Bang Iting. Bang Iting. Apa biji peler? Oh iya mirip. Aku sudah sopan. Rambutan, apa rambutan? Kau Rambutan di mana letak bulunya? berdua kalian. Ya, habis dikupas. Wih, rambutan dikupas di apa? Ini kayak apa lah nih mukanya? Udin aja aja emosian bodoh. Oh, udah ya? Din. Muka kau udah kayak musang jatuh pula. Bukan 1000. Dia mah jangan pacot. 1000. Kau muka 200. Gak botak lo. Parah anjing, parah di Udin anjing. Si Udin parah anjing. Udin, kau udah muka Parah kayak anjing. nenekku pakai mau seminggu. Apa baper siap botak? Mau aku pakai nenekku seminggu. Nanti aku kasih kau duit 5.000 mau. Jangan main TikTok anjing baper mah. Oh, kayak muka serius. Enggak apa lagi tadi lo botak. Mana? Lucu banget. Udin kenapa? Lucu banget. Goblok anjing. Udin, Lo ngomong lagi ke aing. Din. Wih, Din, kayak dipelihara aja tuh dia ngomongnya, Din. Wih, Din. Kayak gitu manggilnya, Din. Bang Yadi. Jangan masih emosi lah, jangan mancing-mancing Diam, kok. diam. Bang Yadi itu bukan Udin tapi kacer. Kacer, Din. Burung, Din. Kacer, Din. Ini lawan nih tong. Rambut aman. Rambut taman, Cuk. Lampu tam. Hei. Apalah deh nih? Rambut aman. Itu kenapa botak? Aduh, apa? Kau kenapa bibirnya besar? Iya, aku besar tapi seksi. Kau Seksi. Kelebihan gue 5 meter gitu. Baik kalkun. Gak usah banyak bacot. Kau pun jelek kali. Woi, Jelas dia cangkang kura-kura. kayak lalat. Lihat.